naon Kang make gagaro segala hebat na Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah jenius Akang teman jenius Abong Batara hartina Batara teh nyaeta pinter moal ge gelar Batara pinter dina sagala rupana ngatur siasat teh sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse beres ku anjeunna mah lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna wah geus boga Akang bajai bagja geus boga Akang otak heunya tak kitu akibat naon cing naon Akang teh akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah Akang dewekna we meureun teu sumanget bedegong dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu dalam Akang pinter mah kan moal jadi pangaripu da loba pisan geuning anak bapa teh putra-putra bapa mah seueur komo lamun ninggal kaayaan Kurawa sumohon eta ngajararagona wah palolontongna Kang artina eta teh teu kadidik rohanina teu kadidik jasmanina oh kan ngan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul sumohon eta we naon Kang sakalian titah salat naon Kang kalah main keleci we der parasea bener komo teh ampun Gusti nu Maha Agung komo teh Yuda dititaku salat teh pan ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi kulantaran sakedik ke kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina kageroh Akang keur majalmi ai Kurawa Prabu Dastarata cacak eta teh nempo panonna teh teu ningali nepi ka riab anakna teh 100 komo cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleuh meureun teh 1000 mah tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya katenna eta pentingna nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe sungguh pancen rahayat dina program KB teh heuh oh katenna Kang teh kudu sabenerna mah ararasup KB teh supaya sabab tingali we ku lobana teh jelema teh itu euy lapangan kerja nya heureut Akang heureut jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat eta pengangguran loba burukan teh kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera kumaha teh Kang cerdas mampu beres nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien dewek bisa nya euy percaya Kang mah efisien jeung ulet bener bener Akang apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat bener tadi dia pentingna euy buku hari Akang cukup anak teh dua palingnya 2 we sedang ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riab ulah Akang aduh ampun ngaripuhkeun teh euy eta indung bapa kagunyang ganying akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat ka ituna teh teu saimbang jeung usaha makomo Kang teu saimbang jeung usahana balalang kru teh aya meureun baka rupa-rupa kejadian meureun nantina loba teh anak teh nu kaalaman mata kedah di KB teh kitu murukan teh direncanakeun ya ulang poe eta dewek ngagotongan mayit ulah kitu Akang eueuh deui batur dewek jeung Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa ya Pak Haji Sidik we teh mau murukan teh mangkuan tiga tijono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit ya untung tupang perangan untung karena gotong nu tararatu nu semplak tak-takna nu maot papuguh eta nu simpati anu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot nu sakarat nya nu sakarat rupa-rupa eta pelebah sakarat kumaha gumantung beureun ka resepna keur cager katenhan kumaha dina amal-amalan eta keur sakarat leungeun teh kitu we tanya kumaha teh Kang naon beureun teh keur cager teh resep gapleh bener aduh ampun pantau turunan rupa-rupa nu sakarat teh nya Kang nya rupa-rupa eta nu sakarat kumaha
aya nepi kituan we kanya naon tadi goreng berenang keur hirupna teh resep nyaron padak teh sudi jadi tukang saron teh kitu dah heeh ada rupa-rupa aya nu keur syakarat Allahu akbar saha tadi kana resep salat teh oh digana oh leuh kita makan alah jalmi soleh nu matak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga tenang akang kabeh oge canjara radi boh ka neraka boh ka sawarga nya kumantung urangna kumantung ka urangna bener model kamari nyalonkeun urang legislatif nya kumaha eta karunya kanu teu jara radi jadi aya sawareh anu garelo aya stres kan aya nu ngagantung maneh stres beureun euy stres teh aya nu geus barang beres sajadah ka masjid iPad teh eleh dicokotan deui teh mah aduh ampun lain kabina-bina kangnya meureun asa ku kabina-bina teuing ka eta meureun ubudunya modalna menang injeum artina ubudunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh oh eta meureun bener Kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana sumuhun eta teh emut kadinya da moal langgeng saliwat akang ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan sekolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuhun aing loba jadi beurit kuatir kan doana we teh sararea amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana getrengna Pandawa jeung Kurawa teh sumuhun dan tetep meureun kudu aya balitungan tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh oh kitu akang ari sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang sumuhun benten teh eta Kang ya Kang komplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya sadayana Kang ngariung alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat Bapak Jawa Barat Pak Gubernur nya salaku ais pangampih Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan teh dina zaman modern kiwari dewek boga ais pangampih loh anu merhatikeun kana sataun ge acan acan dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea sumuhun da urang warga da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana kijo oge sumuhun da urang wargana da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta Kang daya deui abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heueuh abeh kagero lainana abeh kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenan sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta berak ngandung harti meureun urang oge pamimpin aya ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nya kudu jadi desainer laras desainer jadi ahli tenan ngarang-ngarang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara laras anu didadasaran ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu urang salaku rakyat bisa vokal pek nyarita marek nepi ka bawah mana oge sing nepi ka peura ge pek wae nepi ka peuyeul oge teh naon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang bener tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita
mangga Kang. Ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna. Wah, sesepuh eta mah kuan wah dipikasegan ku kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek. Oh. Da Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek. Sieun dijual senalna berarti teh mah. Ku akang sieuna teh. Ka sieuna teh ku dewek naon sing ka sieuna? Nah, ku naon sieuna? Sieun dicet. Tapi bener aya. Guru na juragan pangaulaan teh. Wah, guru sararea. Guru Pandawa, guru Kurawa. Guru sararea ayep mah. Bener saktina mah luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong borok dikeceng teu dikeceng oge pirakukeunna. Pakat jago-jagona bener. Ya. Nah eta Dorna. Eta cenah ajeunna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda. Oh, eta tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh. Percaya kasohor aing temak-temakna. Kaceluk ka kana ngewo kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara. Dorna teh sakti dina mentangkeun panah. Pada apalun ka dinya mah ulah. Tara misleuk eta we bareto. Makan. Bal dina jero sumur. Henteu ku panah. Nyabutan dom-doman. Cep. Hiji dom-doman teh ka sumur teh. Dialungkeun ti luhur pas. Eta anu aneh namakeun ku nu kahiji, eta nu kadua. Nu kadua kan? Nu kadua, cep. Keuna kana buntut dom-doman deui. Woloh, jadi napal. Cep 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 cep. Cokot teh ka luhur. Surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh. Mimiti sohor teh tidinya. Padahal lamun diukur kana kitu Dorna oge ti dewek teh. Menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teu dibeja-beja. Mung sohor we mung loba duit. Mung aing mah mung loba mung boga murid. Mung teh ngamuridkeun loba duit. Leuheung lamun ka aing murid teh. Barang kirim. Marurang tarima nya kan. Marurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkid teh aing teh. Ini belut tidak akan kecaduan ngamuridkeun teh. Di dieu mulanya Naon ka? urang mah urang jadi sahabat teh. Jadi sahabat we. Urang saling bejaan. Cirina manusia teh di dinya. Ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan. Mun teu kitu rametuk. Bener. Eta cirina. Hah? Cirina manusia teh eta kan. Ngatak urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna, sahanapeun ai luhurna ilmu, gugu. Buku ulah gengsi Kang mah. Ulah gengsi. Da ilmu ka ngaranna ge. Da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun. Sanes Kang. Nya, Yeun we urang mah. tak kitu euy. Sae Kang. Da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tegak kursi tara sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah. Dua mah. Heuh pihak musuh lain tina ngewa. Boga rasa tanggung jawab. Ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas, Ya. Bikin memperkecil ruang lingkup urang mah. nah gitu da ai ditumpes maka kajahatan teh moal eueuh. Da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul. Bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling. Proses hirup ya kan. Hah? Atuh didoakeun cenah buru-buru areling heuh. Amin Kang, amin. Peupeurieun dewek can pas elingna. Ya, Kang, gelar perang sinupit kurang teh ayeuna Kang. jeung Garuda Ngelayang. Wah, Wah, kada teuing tanding eta Dorna jeung muridna dahsyat we perang teh Kang. dahsyat ieu. Di belah kaler di pihak Kurawa teh nyaeta Burisrawa. Burisrawa Kang ayeuna. Lawana di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setyaki. Setiaki eta sarua pernah. Di tengah Senopati Juragan Arjuna, Senopati alit-alit, Kenca Katuhu Dresna Jumena, Beres. sareng Sirikandi Milu. Ngiru eta pejuang. Eta Gusti Sirikandi sanajan bari istri Kumaha eta jangan berjuang. eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlaya di medan Danalaga. Wilujeng kaum ibu Kaum ibu berjuang teh bener mah. ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh nagara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman. Emansipasi. Naon? Emansipasi.
emansipasi kor geus digenti geus kamari bade dijadikeun alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta Bapak direkturna nuhun kalungguhan ya kan atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek sa-Jawa Barat gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat ngawitan kaping enjingnya 25 ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus pake kasempetan ayana ayeuna festival teh sok digawe palus-alus tararandang kayaknya kesempatan ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana eta kan da kitu atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh di Bapak Gubernur laras kan boh ka TVRI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka Paradalang nya urang teh sararea Paradalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator bener da kitu sok sararea ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin teh mah tina ti pajagalan qad aflaha man jakaha anu katepi ku dewek da dewek bejana ti dinya artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena ditemak deui ku salah sawios hadis khairunas anfa'u minanas jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui tah kitu euy saling we dina waktu ieu eta Kang salin hampura alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon amin aya 20 leuwihnya 20 pamilon 20 lang rek didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri ulah atuh Pepadi oge Bapak Caca Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin cing nereke jabatanana amin anu nya kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya merhatikeun seni teh mudah-mudahan we parajang yuswanya amin Kang amin tak kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah micieun runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna daya tempatna bisi micieun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah jelgur kahuruan pan rugi mun di Kota Bandung teh mameureunan ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau berhijau komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia wah hebat wah di dieu Kang beres hebat komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia sanajan bari dewek can narima in bae teuing di mana nyangsangna cara cair gitu kan urang da eta we cekolot cenah masyarakat Indonesia kumaha kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararani di pancuran Talaga Arum doh da kumaha teh hartosna Kang meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadu mandi naon sababna henteu mararani sabab eta pancurana loba nu menet menet da eta jadi teu ngocor teu ngocor teu nyalur jadi mah teu bisa mani
kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kan wawuh heeh tah ieu teh seolah-olah dipenet ieu teh rezeki ti luhur ke raya teh loba dipengkolkeun can BLT ti dituna mah mulus datang ka handap rada lieur rada disepitan heeh urangna cing gablek pucus deui dibere gas dijual deui wah geus serba salah hirup teh di dunya serba salah kan diperhatikeun ku pemerintah teh dijual rupa-rupa ai geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui sikeneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh pesta demokrasi tingkat legislatif kan legislatif ngaduakeun kanu tos jara radi anu acan atukeun da taun engke ge aya deui tingkatkeun ilmu tingkatkeun pengetahuan kumaha carana doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu doakeun ulah cara anu geus lain ai kabeh mah ngan aya di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy dina sagala rupa pasualan oge aya oknumna oknum wakil rakyat tadi dia perlu disterilkeun teh bener ngan aduh aing mun asa rawing ceuli wah asa kabentar gelap akang eta tukang mariksa tukang newakan korupsi ayeuna terlibat di maehan batur mending asa kulebang kan hacida atuh ke bangsa urang ayeuna rupa-rupa kan nu matakan nu geus doakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh satahun sakali datangna oge aya gaji pada gembleng heeh aya teh jelema nu kitu gaji we da sarua jeung korupsi teh ai gawe eueuh aya digawe nunutan aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadaon hees ning ngacai naraya teh rek ngawakilkeun ngacai rek rees mah kecimahnya kan bener alah kitu tah euy ti deweknya nuhun Kang sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamardekaan tina tangan jajahan bener eta Kang lain ngarebut nyokot urang nu direbut mah bener ku penjajah bener urang nu toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi makan nilai juang teh di dina gedurkeun tah pejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang daek bebersih oge eta teh pejuang hartina ngeusi kemerdekaan bener lain perang wae bajuang teh bener lain perang nempo runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun gitu cokot runtah teh tunda dina tempatna da berjuang di alam merdeka da baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ke dina obag nya jadi tahanan politik jadi salangsara jegur merdeka alhamdulillah penjajah bisa kausir eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar bararegang tapi pada ngahormat jadi ke pejabat baheula mah teu baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui pan tibalik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya teh jelema nu kitu aya henteu ai kabeh mah sudah kumaha cepos yang ngomong teh mun kaleuwihan teh kumaha mun aya nu kasinggung sabodo teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing mah. Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon. Naon? Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak, kudu dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh. Oh dewe ku si anu maehan? Atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah. Lain mah paul. Alah. Ya. Kang Alhamdulillah nilai duh. Oh,
urang pegang. Bagja teuing. Para dalang kadarieu nu bade tanang teh kan. Para dalang aya. Oh iya. Yuri. Aduh, keluarga besar Papadi Kabupaten di Jawa Barat. Nuhun anu ti Jakarta ge aya Papadi ti Jakarta di pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu. Nu matak ulah di Pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye. Sing aya khawatir gitu. Sing aya khawatir. Heeh. Bener Kang. Ulah subuh sorangan hirup teh. Ulah boncenang sorangan. Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh lah. Loba sukses. Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit ternyata sok sewang-sewang kitu teh. Masing-masing tara inget ge. Ai digawe berjuang kudu babarengan ai datang duit geus sewang-sewang nyara rumput. Eta kitu ai datang sararea teh. Kudu kana moal ngait kana ti koro mun nya. Pasti. Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh. Sarua jeung di baruang kan. Sarua jeung di baruang. Nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sate dume we aing teh pae. Ulah. Kitu teh pae segala. Ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot. Atuh kan bae dua. Karepek pikir ku si leuing. Ai pae pamakan. Geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui. Lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun deui geus sok. Eta sing pajaknya Kang. Bayangkeun ku si leuing. Sing jag-jag 50 tahun deui mah aya. Alah, di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing. Sabab dulur dewek sajabati dulur teh geus jadi lanceuk. Nya Kang. Pak Haji Sidik Jeung Bu Hajah Nining. baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bager ka aing ti Jono. Geten teh mah. Ngan kade deuleu. Naon dari Akang kade? Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba naon? loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti Jono jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan. Eta dulur aing. Ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh. Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kade cing hati-hati perlu diketrok heuluna teh mah. Kade bisi ngaku-ngaku le. Alhamdulillah Gusti. Nya kitu Kang. Tararepung urangnya. Tararepung. Jang. Ulan. Sakedeung deui euy. Naon Akang sakedeung deui teh? Sakedeung deui. Jam sabaraha teh nya? Nah. Nah teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh deui. Uyuhan. Alah. Kira mana meuli jam itu. Nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek se-Jawa Barat. Jawa Barat. Enjing ngawitanya kaping 25. 25 Kang. Kitu ayeuna di wengi ieu dibalakan. Doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda. Dalang mah tiada hari tanpa inovasi, tiada hari tanpa kreativitas. Naon silih seplokan. Dalang ayeuna mah kudu saling seplokan ilmu. Kanu teu nyaho datangan buru-buru. Kitu. Da moal rugi nya heeh, bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina. Dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep diajar. Sapanjang hirup mah nya euy. Kitu. Dari ilmu Ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggalun. Ilmu mah jeung salere. Apan kudu nginung ka waktu bibapa ka zaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi heuh. Ai belajar mah terus. Ulah ngabogaan cenah geus kolot aing mah geus terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Benar Kang. Kitu nya. Yuk. Apa kata didoakeun sing salamet Kang?